anjing marapan lauk euy. Ieu itu boga pagawean mah. Gan tina lauk mah euy. Ayalah gede penghasilan. Tidak kares salahnya teh. Punya berusaha nya euy yang ulin ini. Tinggal gede lauk yang bersih makmur ini namanya. Duh, kita popoyan ti isuk. Gararing nanti sapotong itu kumaha. Nasi kieu teh itu di barengan ku pamajikan teh nganangge teh garing cening kumaha. Ini pernah pamajikan lain ke sekolah ada ke Arab dan sudah ninggalkeun kesala kita duh tak doraka eta teh. Aing mah mengenai dari putra ngadu milu ka indungna arah gitu bajuna dari ieu salakina teh diajak kumaha gitu dibasuh balikeun udah ampun Nah, si makmur ini batu dari Mur. Mur. Ji, kemana wae atuh? Abis tepang. Ya ngadong kapet ka dieu, pantos di Mekah tuh nya. Cuma panggil teh jeung pamajikan orang di itu. Naon sateugeus saminggu aing dieu. Tapi teu papanggih pamajikan maneh mah euy, da urang Mekahna kulon. Teuing da pamajikan maneh di mana? Geus lila cenah. Kemana wae atuh? Eta pesanan urang anu kulub eta neng anon hulu unta. Kamana macam teu mawa ajit. Sungan teh maneh panggih euy jeung pamajikan urang cenah. Astagfirullah Mur. Oh, hulu unta teh euy, urangna kamari marusuh umroh teh. Coba pamajikan di euy rada teu kurang sehat, buru-buru balik urang teh. Ampuranya ada teu kumaha deui itu da maneh. Telat. Ji lamun panggih mah pangdudutkeun euy pamajikan urang cenah balik ka Indo. Urang asa geus gararateul kieu lamun peuting sakumaha hampa pokona mah cenah. Tuh teu papanggih jeung pamajikan maneh mah. Soalnya beda Mekahna teh da berhenti di mana pamajikan maneh mah. Duh, aing mah sudah panggih. Terus ana ji ke menit cenah. Parek ka maneh cenah urang teh. Ngopi euy geus lila teu ka maneh tuh kangen aing teh lah ngopi bareng. Oh, ka urang ji. Ayo atuh urang kalebet atuh, urang ngopi. Siap. Ayo lah. Sebenarnya kangen ka mana ji. Tah ji, sakitu nya urang juga teh. Siap. Aduh. Tadi cai ji. Saya aya we ji urang yos. Kumaha deui? Sirup sorangan mah kieu. Alhamdulillah sih Mur. Mau haus dikampi lah. Mana masuk. Sorang ieu tuh. Turun pisan Mur Duh Mur ieu naon jiga dahareun kieu mah geri euy aus. Tampil tadi turun Mur. Ora segitu ayana. Yos tah. Usina kieu kan anjir. Naon ji? Teh ieu Mur. Oke dina jigana tuh. Menang urang. Halo Mur. Ayo di mana kan? Alhamdulillah kepanggil. Ya di si Aep mah biasa tuh terasa eta tuh mana apa mun pengangguran terus memana pengen diimas eta mah rebahan ngeledukan lembur saya mah da lamun urang punduna mah geus dihabak eta teh di dieu teh. Bener. Ngerinan we asli. Kalau istilah kepanggil. Sedikit alah aneh banyak udah kan gue udah lah wah
ngadenge mah saji balik euy. Dan Haji sia eta haji balad anu apal urang mah mesti Mekah. teang tujuh. Canggih lah gitu euy. Ieu sebab anjing teu boga udur deh. Coba aing yang udut. Da anjing. Geus ayo lah. Oh, Jum, gang lah. Kumaha ieu aduh. Saera kieu ya, tapi si Makmur datang sugan we atulah bebenangan. Assalamualaikum. Mur. Kolin. Nah, dia tuh pada mata balik teh mamawa randa tuh jam urang. Mul, berat anjing. Aing Rada di alam mah kudu segede lodong minimal bogaan maneh. insya Allah orang ini bisa lah atau ji. Mur. Waalaikumsalam. Ayo, mul tuh jangan saya. Jero F. Oh, halo. Assalamualaikum. Salam. Aep anjing. Kamana wae? Mur. Dia ke dalam mungkin. Macam itu mana? Ngopi lah. Makan bukan. Naon ieu teh? Asus we, teh gue mpe. Orang ngandangi kita tangga maneh balik ji. Orang tadi namanya kanjak si Makmur kata maneh teh. Pek kebeneran maneh ya di dieu. Dasar milik Mual Kabana. Aduh, orang bisa minggu di lembur. Orang ikat main teh, can kabur wae urang ngaten si Makmur ulin ngajakeun. Dinanyakeun ka si Makmur teh, manis kayaknya di lembur pek teh kebeneran anu ieu ka dieu. Enak mah ji istana kemana-mana euy. Di lembur we ada mah. Biasalah jadi pengangguran berat. Aduh. Jadi kieu aja euy. Rantai ka teh. Apa Mur? Apa tuh? Apa tuh sendal rumah? Baru dah ngabur. Tuh bakarin. Nah, kumaha tuh Mur? Kalau nulis lagi kayak makatanya aya berewe. Ayah cina. Kalau tenang, urang boga urang sesuatu gimana sih? Nah, udah tuh. Ieu mah produk Arab bukan kaleng-kaleng ye. Nah, Mun eta di dalam kemana? Sakti terus sih. Wangi berenya. tahu deh deh. Nang babakaran lin. Tenang mur. Kayak orang. Kalau ayah dia yang mana? Kalau oleh tim Mekah yang spesial olehnya. Kayak orang yang di sini namanya bakarannya. Mereka pun beda kayak oleh-oleh di Arab. Ya tim orang ngomong. Ayo dia aja.